Nah ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silih paehan bakal saling ngocorkeun getih. Aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam. Di pagelaran Jawi Keraton Palimer Sukonda Jonggring salaka sawarga Maniloka. Kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes sengit kastori angin-anginan. Yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingi Resin Rada. Tawu Batara Indra Satria Tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jibah narimang sabda ajrih ningali pamur nalendra. Watakuantos yang otipati jagat nata dudu dewasa manea sampun tutas dening hati mulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan nganti kaleuleui kedeh atra pertela anu pinuh wibawa. Kakang Pancindrada Bapayun linggih nakang oge anak King Indra. Allah nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata merasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumangga aya pikersang naon pua panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru. Memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng sumonten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ajeng aya pikersang naon ieu teh purua Ramati Waji kersani malang. Tangening. Kakang Panjenrada kaula saperkawis makaula teh sono we Kang. Uloh sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean perantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Laras daw kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasanga juata perluanten bayar-bayar sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingat tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktos di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan nagara sareng bangsana nya kanca. Ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan salinci lunjat pulang udar tina tali gadang amit-amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca. Geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu. Heeh. Ti malam tas saja binati kitu. Rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada. Tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit. Para dewa pating karoceak kawasan di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam
paingan atau paingan para luluhur urang kapungkur pantos parantos nyaurkeun yen hiji waktu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari halangna tapi kajahatan mah beuki meuweuh di mana-mana itu kaulan sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kedah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeun ku pangeran teh manusia nah anak ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa sot teh manusia disebat mulya lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel kamanusaanana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener ceuk filosofi aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres kayu jigana jalmi teh seur ngabalieur seur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya tapi kelarasan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam ta eta falsafah urang dunya nepi ka kitu dalam mun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah ceuk lahir mah da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih gitu lain panon poe nu maju ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di marcapada jadi cinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit ta panon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan dageus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken dan king donat pizza nu matak panyakit ge alalanyar uluhnya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patula patalina sareng peradaban sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos aut-autan bangsana ruksak di eta negara leres tak kitu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh sasat pimpinan triloka sen salira adi tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ieu teh kasalira nyokona sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silih paehan nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marca pada ta ieu
itu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang ti para jua tamarasanga nyangakeun ka salira adi guru ieu jalma dugi kasilipaehan kieu ieu nyoko ka urang ieu curug mengko ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi Kakang Panji kaulan secara langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tak geuning sumuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertibna teh taraje ninca kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk-nyuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tak geuning sumuhun kitu adik nuhun katampi ku kaula tuh kaula ge da ngapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malat ti tek-tek dugi ka bengek sadayana katinggal kumaha laras nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun naha ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silipaehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun ka tukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kejadian anu ayeuna ka alaman teh ieu bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firmana daek sameledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat senabala leuneur Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina atuh komo kaula salaku mah